bakal diheula tuh. Yuk kelanya ngobrol. Nanya tuh jelema mah seduk-sedukun kopi atuh urang. Emang gak berkopi? Boro-boro kopi, biaskan teboga. Ayolah, anu kamari sih pamere bansos emang kamanakeun? Iya, anu menang bansos teh cuma jelema beunghar doang. Jelema siga urang teh menang. Buset, gitu carana pemerintah milih-milih meureunnan, Neng. Nu satu aya naon ke cai-cai bodas atuh. Eueuh, cai bodas ge. Beak, Buset, deh susah amat aing. boro-boro cai. Tuh, suluh ge. Hawu ge eueuh suluhan. Buset, deh. Kan orang unggal puting mah ngadoa, tonggang-tonggeng, pawirid. Emang arek cukup ku wirid, emang arek cukup ku tunggang tonggeng, emang arek cukup ku ibadah. Habis kudu kumaha? Usaha jelema mah. Eta ge usaha, Neng. Menta ka Gusti Allah urang, Neng. Nyai can aya jalana, can aya rezekina meureun, Neng. Geus arek kitu mah nya. Serahkeun urang Oh. kolot urang. Ulah tuh, oh, pamali. Ya, Neng. Ulah gampang ngucapkeun cerai. Leung basa jodoh urang mah masih panjang. Tapi rezeki urang, Neng, pegat. Ih, yo, ulah ngomong gitu pamali, Neng. Jelema mah kudu istighfar, loba-lobakeun istighfar. Kalau mah ulah teu meunang ngomong gitu. Istighfar mah istighfar, tapi ari kahirupan urang kieu wae mah kumaha? Misalnya mah kieu lah, Nang. Urang mah daripada debat wae, pase wae jeung maneh mendingan urang arek majing lah. Doakeun nya, Neng ya. Bodoh amat. Kau sesalaman, Neng. Jangan sesalaman. Cek pamali sih, Neng. Sesalaman ya. Mancing. Rasaan teh di dieu teh boga babaturan, tapi di mana imananya? Heuh, rasaan mah lebah dia ya babaturan pesantren teh. Coba orang teh angan kaharep ya. Bahar! Baharnya! Makanya. Iya abdi Deden. Deden nu mana teh ya? Babaturan mas santren, menyebar teh ingat. Coba. Bedeula. Oh. Anu Ingat. dinggon ngising teh ya? Eta. Ingat kan? Ingat aset deh. Alhamdulillah teh pakaianna rapi ayeuna mah. Alhamdulillah, sukses ayeuna mah. Oh, syukur atuh. Tapi nah ieu penampilan jadi kos kieu Bahar. Ya, kumaha daharana ge hirup di dunia. Kieu we. Kan meureun pinter aya di maneh. Meureun segala ilmu maneh bisa naon lagi nah atuh bet jadi kos kieu. Ai ilmu mah nya alhamdulillah. Ya, ieu ge aya kahayang dagangan. Modalna, Modalna. Ye modal mah geus tong ribut modal. Tah. Geus pokona mah hayu tong ribut modal. Tah lamun kurang ditambahan deui. Tah. Modal. yuk beneran. Beneran. Hayang leuwih ti kitu ge. Bisa hayu asal ilukeun urang. Oh, Hayu ayeuna maneh boga imah. ya imam mah tiba heula ge boga. Pemajikan aya. Alhamdulillah bari jenggalak ge aya. Hayu ayeuna urang ka imah. Ayo, Urang rubah nasib maneh eta ulah kos kitu wae. ayo. Hayu. Yulu di motor ayo. Ulah tuh. Duduk. Masya Allah, karunya amat Bahar. Yo, iya kieu we. Ya imah mana Bahar? Oh, iya imam urang. Astagfirullahaladzim. Sok, ayo. Hayu.
Sok. Yuk ya diuk lah, diuk. Mohon. Masya Allah. Bahar. Ini pemajikan ke mana nya? Neng. 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 Mana si pemajikan teh? Neng. Non si A. Nih, duduk lah duduk Neng nih. Yuk. Neng, duduk kopi Neng. Duduk kopi. Kopi di mana kan tadi? Keri suka ngomong naon. Enggak saya mah duduk kopi gerak. Masya Allah. Neng mantak lamun aya sema atau bebaturan silaturahmi eta teh mawa milik Neng. Duit naon ieu? Gue sudah lupa ngomong nyedukan kopi lah. Duduk kopi. Eta pamajikan mana? Ya kumaha darana ge watak nangis kayak gitu mah ese udah. Tah, mantak nage ari hirup di dunia mah kudu butuh dunya. Boro-boro ku batu ku pamajikan kita dihargaan. Heeh. Nah, atuh maneh teh jadi kos kieu. Sanyaho urang mah maneh teh jelema pinter. Pinter ngaji, pinter ibadah. Ilmu pinter aya di maneh, sakti aya di maneh. Nah jadi kos kieu, gunakeun kepinteran maneh. Gunakeun kesaktian maneh. Geus ayeuna mah tong loba pikiran. Ajak kabeh keluarga maneh nya ngilu jeung urang hayu. Pokona mah tenang. Imah dikontrakkeun imah, mobil pokona mah terima aya. Ngilukeun urang sabulan dijamin urang bakal boga imah sorangan maneh. Ya, ayo tuh kitu mah. Ayeuna geus ayo gerak ke kemas ayo. Bejakeun ke pemajikan maneh. Ya tuh nya, dagoan tuh nya. Sok aya di dagoan. Nah, aing beteng ngarti jelema pinter. Bahar. Ieu imah nu seukeur maneh teh jeung pamajikan maneh teh. Masya Allah, Neng. Dempo. Itu beneran ieu mah urang ieu teh. Ya benar, tapi mohon teh ya tersesat kurang. Oh, henteu dijamin pokokna mah moal sesat dijamin ieu mah. Pantesan mana bisa kieu nya. Alhamdulillah. Set deh. Pantesan mana jadi kieu yeuna jadi sukses. Heulah. Urang aku macak mana we tahan saulah di bawah jalan sesat doang urang mah. Moal sesat insyaallah. Tah nu mantak bahar dina jalan kahirupan urang sehari-hari. Teh naon teh lamun urang mancing lauk nya kudu make lauk, mancing dunya nya kudu make dunya. Da urang hirup di dunya mah butuh dunya. Bener. Lain butuh cerita. Bener. Sok aya mangga dicek aya mana yeuh. Neng. Kumaha? Coba esok diperiksa tuh, lega kan? Ayo masuk. Ya, masuk. Masuk. Maji, ngendak cai ke dia. Nya kedap. Aduh, Pak urang teh kumaha wae teh. keunya orang teh mungkin ka dieu usaha teh. Kagade sawah-sawah, lumayan, sawah. Ngajual pare-pare, lumayan keneh wae. Aduh, usaha teh ieu. Kumaha eta pemadagang mah haji urang ieu. Jaba boga niat, terus hajak nikahkeun budak. Terus eta setoran ka bank kumaha jadi nama dan jaba kan musiman kudu setoran. Oh iya juga bingung, aduh salah kumaha wae ieu. Sugan urang tatanya nya kanu bisa juga. Asal Sugan urang neangan dukun anu ajib. Sugan we urang teh usaha teh bisa lancar deui. Bisa beres deui nanaon ge urang boga niat ge sing kalaksanakeun. Tah ayeuna mah rajin bade indi teh la. Bade ikhtiar.
sugan aya dukun nu bisa ngendalikeun kasusah urang. Mudah-mudahan nanti barokah sing dipercaya. Oh. Nampak hari kayaknya kesuksesan bagi wae. Nah iya. Ayo mah hadir. Makasih lah tuh ya. Pada ikhtiar lah. Ada di jalanan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ijo, mau kemana? Aku pusing Jesse. Lah, kenapa? Memikirkan diri sendiri aku belum bisa. Belum bisa apa? Aku ini masih sendiri. Kamu bisa tolong aku enggak? Tolong. Iya. Ah. Oh, Pak Ijo mau cari jodoh. Nah itu. Saya punya ide. Iya. Nih, saya kan kebenaran nih, saya mau pergi nih. Iya. Mau ke orang yang apa sih itu ya? Oh, intinya mah orangnya orang pintar katanya. Orang pintar. Iya, dia bisa merubah nasib orang. Oh, masa? Iya. Ke sana yuk. Ayo. Haji, pada ke mana? Bade melarian dukun. Sekarang ke Deden ya. Mohon abdi Deden. Bade kemana deh? Terima pada kapayun. Iya mohon. Eta pada milarian dukun. Mohon. Wah, kalau resah nih, abdi gaduh kenalan nih dukun ajib yo. Bener Ajib. Mohon mantap eta mah. Pokona dina urusan duniawi, urusan naon wae ge pokona mena mah geus hebat mena mah. Tah eta pisan ambil pelarian teh. Tah, mohon atuh lamun kitu mah. Jangan ke alamatna. Oh, terang. Ya, ku abdi nya di Nya. dukeun. Dia kan lurus ya. Nya. Terus tangke di situ belok kanan. Ininya aya tanggal buah. Tah, bumina tepat caket tanggal buah kayaknya aya pelangna di dinya. Oh, mun didinya. Mohon kadinya we nya Pak Jinya. Nya tuh. Langsung Tuh. mohon. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mangsa ayo. Pentil naon sih ya? Pahit itu serangan euy. Asisten. Asa wau suara saya tuh ya. Asisten. Saha? Dewan. Dewan. Hei, di mana? 5. 5. Mari yuk. Mana wae sih rubuhan teh beli eta sendal buset hareupeun dewan. Aya naon Pak Dewan gogorokan aja. Begini asisten, kemarin saya perintahkan kan tentang visi dan misi kita ini. Udah dilaksanakan apa? Nah, eta urang ngomong enggak disiapkan Pak Dewan, tenang. Bagus. Yang ke satu nih ya, nih dengerin nih. Santunan anak yatim. Duh, anu kedua yeuh ya, anu kedua. Janda tua. Nah, ini anu ketilu yeuh ya. Apaan tuh? Janda muda. Wih. Kurang kawinkeun. Kumaha? Pak Dewan. Iya, itu Nah. bagian dewa. Coba. Asisten yang nomor 2. Ini. Udah, begini. Yang paling penting nih, Kumaha. saya kan mau nyalon nih. Bentar lagi nih, itu suara yang banyak nih. Punya kenalan atau pernah namu ke dukun yang sakti nggak? Hah, kebetulan. Tahu. Urang buka kenalan nyaho. Oh, pokona suara Pak Dewan. Waduh, nama antes. Bener sakti. Sakti banget. Kemarin Tahu rumahnya tahu? tahu. Ujung berarti tuh patokannya di tanggal buah di mana? Oh. Kayak gaya pelang di sini. Ya udah kita langsung ke sana aja. Lanjut ayo negaskeun. Ayo, siap ya? Siap. Pak Dewan, ayo. Ayo, udah kan. Pak Dewan. Ayo silakan Pak Dewan. Ayo, Pak Dewan. Naik, silakan.
Orang OTW. Kedap, Rewan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sa si eta. Sok sebelah ya, sok. Duduk. Bari minta tolong ka Mbak. Sugan Mbak bisa nyareatan. Insya Allah itu. Ini maksudnya Hari kieu taji teh ke Katunggarang. Dina ngagade sawahna eueuh. Kajual hasil panen eta pare. Duitna eueuh teu dibayar. Tah ayeuna minta tolong ka Mbak supaya usaha abdi teh dilancarkeun deui kitu maksudna. oh ya insya Allah bisa diatasi. Tapi punten ya. Ai lahiran, ai Poe lahirna Senen. poena. Poe Senen. Poe Senen. Heeh. Poe Senen. Beneran ya Pak Haji ya. Kita kan poe Minggu. Heeh. Kira-kira Pak Haji sanggup teu? Aya syaratnya ieu mah. Aya syaratna. Insya Allah sanggup. Nah, jadi syaratnya teu sare sapenting kumaha. Sanggup soalnya naon Pak Haji ge nimbangan pare sapoe sapeuting teu anggeus gitu. Jadi sanggup. Bisa. Ngomong-ngomong Pak Haji, mama atas. Atos mah mawa tara leupas. Tah ieu atos mah. Iya, atas bisa bisa dijadikan 100 juta. Tapi Bisa. bisa. Nah, Kan 5 juta lah. Segeser-geser aja mah. heeh. Segeser kapal jin. Heeh. Terus daun 9 tuh diluk daun hiji. Heeh. Apa 5 juta mah ya terserah setur Pak Haji. Teropos nah. Kajeun tunawe na ieu aya ongkos mah. Beneran di mah poe nah. Pak Haji. Jadi orang minta ka Gusti Allah, urang minta tariakna, minta hakikatna ka Gusti Allah supaya dijabah kahayang Pak Haji. Heeh. Babarengan ieu mah moal Pak Haji unggul. Ayeuna mah kieu Pak Haji, sehubungan geus waktuna, sok aya urang ayeuna mah. Babarengan ya. Ayo sok. Nah, jadi sehubungan nama eta ada sela pembersih heula. Oke, Haji cari didinya. Nah, bisi teh tunggu, ieu susuna Heeh. minum we. Tapi lamun Pak Haji eureum saeutik arana tunduk berarti Pak Haji gagal. Berarti ulah sare we. Ulah sare. Nah, jadi ayeuna mah Pak Haji poeana ada sela wudu bersih. Heeh. Sampai Bakat omongan tuh.
Entos Pak Haji. Atos. Nah, ini masuk. Balik Pak Haji. Nah, bisi Pak Haji kayak tunduk. Bayar nak, iya susu. Minum aja ya. Bayar tanya ke dia. Bayar nak. Abdi datang dari kadir tinggali Pak Haji ya. Iya. Ya. Iya. Bayar nak ditinggal tuh nolai. Ih, bener. Seger kan ya Pak Haji? Alhamdulillah seger. Jam berapa teh? Nah, bisa ngopak. Oh, ngeser subuh. Nah, ini mah kieu Pak Haji. Urang ikrarkeun supaya anu tadina Pak Haji boga niat hayang mayar hutang supaya dijabah ku Gusti Allah. Doa Pak Haji, doa urang tentunya sok ayeuna urang doa supaya dijabah ku Gusti Allah. Nah, ayeuna mah bisi Pak Haji arek tingali we. Oh. Buka sorangannya. Nah. Masya Allah. Benar yuk mbak yuk. Benar ya teh. Benar. Benar ya. Kalau bahan kia ya duit. Mungkin cara nama hutang anu babara ratus juta pasti kebayar. Nah, ayeuna mah di video ke supaya Mah Haji teu ngambek supaya percaya. Ayeuna mah teh Haji ge mau ngomelan soalna duit geus loba. Hutang pasti kebayar deui. Nah, ini mah kieu Pak Haji. Anu tadi lagu Pak Haji kakak enggak tapi 5 juta. Anu 5 juta deh nak wayahna dipakai seger pergantian syarat-syarat juta di teh ya. Berarti itu Pak Haji ongkos. Tapi kadenge Pak Haji tadi ngomong masih kena berhutang berapa ya? Loba ratusan juta Pak Haji. Nah enak ya. Kalau Pak Haji yang ngimpas kabeh terhutang. Ya tambahan berenang. Berarti Pak Haji kudu uih ngandak artos barang ratus juta asup deui ka dieu. Kan leuwih ngalobaan. Benar. Nya mun supaya hutang Pak Haji rengse ayeuna mulai nagih. Benar. Ayeuna kumaha? Pak Haji uih heula. Nya mangga. Nya. Nya tuh. Bade ngandak artos nya. Ini nih rumahnya Pak Dewan nih. Udah nyampe yang ada warungnya. Ini nih di sini. Ya, Pak Dewan. Ayo warna pintil. Oh, teh, kemana teh? Bade ka warung. Iya, pada naruh ke Pak Dukun. Oh, itu tuh. Balik bade kadinya. Mohon, saya perlu ya. Sok mangga tuh. Ayo teh, di sini. Ayo, semangat teh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pulang? Balik, aduh. Capek tas istiak teh Mah Haji. Aduh. Menang apa? Tadi teh liar tas amanggihan dukun anu ajib anu bisa ngagandakeun duit. Tah, ieu teh aslina tuh
duit teh saeutik teh jadi loba. Nya nya. Tah ieu duit asli malulu yeuh. Tah ayeuna mah kieu duit anu 10 juta teh jadi ratusan juta. Nya. Tah ayeuna urang neuneun deui 100 juta sudah jadi 1 miliar supaya naon? Supaya hutang urang kabayar. Urang boga niat laksana. Tah ayeuna nyandak 100 juta aya eueuh maji. Ya, lamun acis. Kes mah teu aya. Kira-kira mau ngagadekeun sawah atau ngajual sawah kumaha tah, Pak? Tah eta we sawah anu dilebak urang jual. Kumaha? Kajeun. Nya kajen hari demi kepentingan agar urang kasuksesan ka payuna mah gitu. Heeh, ieu anu saeutik ge geus berhasil. Komo nu gede mah leuwih berhasil sakan urang cukup. Sok atuh urang eta siapkeun nya. Nya. Urang siap-siapkeun neangan duit. Nya surat-surat na aya urang jual lah. Nya tuh udah tetangan nelan. Heeh. Aya naon ieu maksud tujuan datang ka dieu? Iya, Bang. Abdi teh rek nyalon di Dewan Dapil Pilu. Oh, nya. Jadi coba sih dia abdi itu aya santi. Abdi rek minta syariat ge ka Abah ye. Oh, bener. Nah, partai abdi, partai FBI, Naon tah FBI? Partai Rakyat Independen. Wah, Di Dapil Pilu. Heeh. Visi jeung misi abdi menyantuni jaga 2,5 orang. Oh, pasti. Nah, ayeuna abdi rek minta syariat ka Abah ye. Sangkan abdi unggul dina pencalonan isukan teh ye. Nah, kumaha carana, Pak? Oh, kecil sama. Ukur ya kecil. Jadi sanggup kita persyaratan anak. Kira-kira naon apa persyaratanna? Jangan pasir nu aya di 7 muara. Di mana-mana ta, Pak? Muara Gembong, Gembong. nu aya di mana? Betok Mati. Pakis. Pakis. Nah, kan itu mah kapal meureun. Apal geus. Nah, eta jangan pasir ya. Terus naon deui ta, Pak? Nah, nu sejeuna make kaki inilah. Sejeuna kaki nu neanganna. Oh, heuh gitu mah. Pokona uing mah masrahkeun ka Abah ye. Pokona rek carana kumaha ge sangkan uing unggul dina pencalonan isukan teh ye. Kudu suara banyak lah. Gampang ngambil teman insyaallah nya. Jadi etakeun. Kira-kira biayanya sabaraha? Dah, masalah biaya mah tuh tergantung berat jeung henteu na eta. Ieu na kahayangna. Patokan ke Abah sabaraha kira-kira? Aik patokan mah teu jauh 10 juta. Yang Juta. Awak teh bita. Kalau bisnis beres 10 juta, orang sukses. Ada salahan ngitungna. Dah. Bang. Gampang eta mah. Tah ieu ge seukur mun peralatan sasajen. Kalau tanggung ingat masak tadi ke Abah. Nah, tenang. Jadi gitu doang. Masalah gitu doang ini mah. Oh, siap. Yuk, mau lila. Oh, siap. Atur pisan Pak ya. Oke, ayo, nun. Cium tangan. Ayo. Hati-hati di jalan ya. Ayo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lah. Naon datang maksud itu datang lagi. Jadi kieu Pak, kuring tenteng Cina, ngejaga empang 100 hektar. Maksud kuring kan dia, kuring yang ngisi awak, supaya kebal. Sabab, terakhir-terakhir ayeuna teh, loba nu kapalingan guna gak? Oh. Nah, si palingna teh marawati ruik perkaragang eta teh. Oh, jadi edisi. Nah, eta, ini mah juga jaga-jaga lah. Oh. Gitu nah. Mau bedog kan tidak? Oh, nya mawa mah nya jawara teu mawa bedog. Mana yang bedog? Ya, bener tak? Heuh tah. Nah,
Sekut na bedong. Sekut. Jangan pernah abang. Di sini percaya, kurang jajan ya. Kurang, Belum ya? kurang. Nah. Nah. Ini ya. Ini nak. Tuh. Itu. Ini siap yuk. Siap. Terus bentar. Oh, udah dia teh. Iya. Saya. Benar. Saya percaya. Iya. Nah, itu ada nama. Awak terus diisi, bisa kali nggak jalan tugas kan? Bang, nunya. Ya, Bang. Udah kok ya pada jam ya bu. Banyak tuh, Bang. Mau Tentang jawara tentang Cina. banyak. Bawa, pada jam lah. Berapa itu, Bang? Apa itu mah? Dijakan amat 10 juta umi sama. Iya, iya. Tapi sakibahnya. Besok. Juga ya seberapa teman, kami mah tahu dah, kurang dulu kita juga abah banyak. Siap. Mohon jaga ya. Ya, ayo Bang. Ayo, hati-hati. Siapa? Barang apa? Kan pamajikan aing kudu pos kieu. Kudu pos kieu mah aing busa ya. Kudu melang mah. Nah, aing mah kudu ini heula ieu. Assalamualaikum, Maji. Maji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru atau guru ieu. Berat ya bangunan ya tuh. Nyanakna ya, Bos. Soalnya jeruk pak. Oh, iman pas kesina ya. Itu isinya duit tadi anu kurang 100 juta teh. Nah iya jadi duit nah iya. Kayaknya orang buka iya bebarengan. Coba nyari lagi tapi kesina naon. Hah. Astagfirullah Maji. Kening duit palsu kabeh ieu. Aduh. Masa Allah, Pak. Kumaha tuh orang kayak rek boga niat kayak aduh Gusti jabat dijual sawah. Gusti jual sawah teh jabat. Orang teh jadi bebeakan kieu Maji. Astagfirullahaladzim. Kumaha cenah ieu teh Pak jadina ieu teh urang teh. La ilaha illallah. Tadi nama bener duit saeutik teh jadi loba, duit asli kunaon ieu. Mawa 100 juta jadi kos ieu kabeh ieu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, urang mah geus ngajual sawah, geus ngajual naon Maji, kumaha ieu? Menahan tak? Oh, benar. Iya dunia satu. Aing mah karunya kalau baturan pesantren bareng, naon bareng, berapa aing benar sih susah. Bon ini ya. Kalau bayar tamis menang berapa puluh juta kok iya? Cuma yang buan lah. Usan. Hampir 100. Alhamdulillah. Jangan duit sih di lembur 100 juta. Panggil mah sih. Ese. Rek ngopi gini esek. Chandra, Anda sudah terkebur. Chandra. Ya Pak, aku Pak. Aduh, aku Pak. Ampun. Ampun Pak. Pak, ampun. Ya, Aduh. bangun.
Kabur, jangan lari. Tuh, komandan. Sangka sudah tertangkap. Yang satu melarikan diri. Laporan selesai. Oke, siap. Ayo,